hulusiana nu error goblok. Atuh jauh bahasa. Ieu bener-bener ngulon balik lah saeutik itu salah ieu mah lain ngidul. Mah teu percaya aing ka HP sia. Tah eta kan hese kos kitu. Can orang bener datang kadik ieu kula mah teu percaya sabakatul hipri beraca. Teu aing mah teu percaya. Sebab can orang bener. Nah, eta ya seorang ngitung ku ari make takribul mas haji ku urang kita be klasik. Tapi klasik mbasikeun luar biasa, istimewa. Mantap ketika Amerika datang ke urang kita ngarobah mimbar masjid melalui MUI lantaran ieu robah negara baca Quran. Kulun fi falakiyas bahun. Boro-boro palak robah saeutik kareta be kareta. Bere belok saeutik atuh ujianna hancur. Ulah palak bulan jeung bintang jeung matahari komo bumi cenah itu geus berubah kitu berubah teh anjing. Teu percaya ieu mah sebabna Quran wa qaddarahu manazila. Eta teh geus mastikeun manazila qaddarahu. Beulah mun kurang dibaca tafsiranna ngageser saeutik kiamat. Mantap begitu rame-rame isi ulama jadi barodoki heran aing mah. Baca atuh tafsiranna ulah hiji kitab. Baca atuh falakna. Kok bisa ngageser saking saeut? Bisa ngageser kudu nyuturkeun ka Yahudi. Ya. Kajian dipaksa titah moal aing mah geus salat aing bae. Wa qaddarahu manazila. Tah iyalah bulan. Nu mantap kareta teh kareta. Ye. Ku ulah-ulahna mengkol mun aya jalan raya eta teh make hahalang tiu kan gitu kan beusi kareta ka dinya ka jalan gitu. Tuh siapa ada salah bodoh loba kejadian lantaran eueuh hahalang kareta ka ditu ngeunah meureun ka kareta cuma ka ditu nyaga kejebur. Pernah terjadi keluar tidak rel di leles kerjaan gua di Garut sabaraha ratus supaya raga kereta keluar tina relna aneh geus kitu bae barang diteliti sambunganana horenganan eta aya nu kaluhur saeutik tah sambungan saeutik bae ngageser ngaguling kereta komo ieu ku qadarna manazila wal qamara qadarna di kumaha ulah ka percaya ka Yahudi atuh urang aju urang bobodo ngui deui nu dongengna oh di kararompas kudu ka dieu dibilukeun ku Yahudi kon nurut bae kula doang nu teu moal ieu mah masjid aing mah geus meunang ngompas palak titik cenah berubah kajen geus kieu bae moal mah berubah dengan dalil Al-Qur'anul Karim begitu dibaca berubah setik kiamat bakal mual ayam berubah setik ketika ya Allah pakai bahasa lagi ini lamun cek suka ngaji mah langsung ke hati bahwa qaddarahu manazil wa qaddarahu mastikeun jadi kalau mun geus make bahasa wa qaddarahu teh ini mual aya robah pasti mastikeun teh 28 dibagi 12 enggak satu payakun likuli barjin manzilani wasulusun tiap buruj engke bakalna aya 2 manzilah seperti lu cicingna bulan ai buruj sabaraha wal buruj indahum salasuna darjatan ai buruj eta 30 darjah ai darjah sadarjah 60 dakikoh ai sadakikoh 60 sawani ai sasawani 60 sawalis ai sasawalis 60 rawabi ari terus eta ka ditu datangkan teu ka harti ku urang tuh kan pasti sia manghitungan karung bae diajak hitungan palak ya puyeng mah mantap engke kahitung ya maksudna kahitung ya perputaran bulan sapetingna teh
samanzilah belok pindah manzilah sapoe sapeting teh ya mun make jam 24 jam tapi lamun burujna ngalewihan sebab nyana wayak taul qamar biharkatil khassa fi kulli yaumin bilailati 13 darjatan 13 darjah wa 3 daqaiqa 3 dakikoh wa 53 saniyah jeung 53 sawan. Jadi lamun dijamkeun leuwih 24 jam nya nama di dieu sapeting teh ieu mah salasa asyarata darajah. Jadi berarti kitu dikalikeun kurang 13 darjah kali 60 cepat 98 tekardi ya ini oh ya nah iyalah lamun kurang diteliti terus bakal kanyawan lempang panon poe lempang na bulan aya aturan-aturanana jarak antara bumi jeung matahari jarak antara bumi jeung bulan manzilahna aya anu cepet lempangna aya nu rada lambat lempangna geus dihitung kabeh ku ilmu falak ieu teh wa qaddarahu manazila masyaallah karim urang mah geus tarima asak wae ku ari ya nu mentak ke kaditu nama aya basito aya kabisah kemudian ke aya ngitung waktu teh syamsiah aya qamariyah masyaallah di lembur urang ge aya ni syamsiah aya ni qamariyah aya tuh kan sia giliran nu kituna beh aya hitung urang mantak henteu pernah teu tepat Kiai Mansur make sulam munairen masyaallah kamari riwah-riwah politik lamun konsisten jeung urang teh bener-bener sesuai jeung aturanana moal kudu nyelimpang saeutik ketika santri mah kiai mah ulah hese-hese sebab naon syarat-syarat ru'yat tina pikih ku urang geus dibaca kudu bener-bener tabarruk lillahi taala ulah karena lamun make karena engkeuna muatan-muatan politik asup kadinya baik eta di politik partai maupun di organisasi atau disedek engke ku Yahudi urang memake kitab urang bae geus aya di bel menanti Uzbekistan Ulubek geus pernah pan urang ziarah ka ditu di mana coba sia yo bisa mah teu milu hees di hotel paling tadi ajak cenah hotel kerek bae bajar milu bae ku kabehan makan teu cenah teu jauh di mana Ulubek cenah makamna di mana ayo coba kagambar henteu kota di mana ayo keureut ceuli datang ka inget keureut ceuli dua ingat ta dua dipersilahkeun teu jauh jarah cenah mah sebab naon sebab Ulubek mah memehna teh pasar jadi kunya nama kriweuh ku pasar bae kami mazarnya nanti ya loba baju ke asup eta makam ki Ulubek di dinya ahli palak aya merekna di dinya terus ka belah ditu terus aya museumna teu nyaho nya mah kami mazarnya milihan kaos ya di Puri Ambalaya kaos matas ya Allah paling kaajak pe ongkoh di heran ieu iya luar biasa masyaallah ya geus urang boga toko palak nu aya urang di dinya geus urang make durusul palakiahna geus jelas kemudian make sulamna geus jelas jadi aya nu ngomong-ngomong salah tak nu nyalahkeunana adukeun heula jeung nu make nu nyalahkeun kan wake boga sejarahna di Tangerang teh aya ahli palak ternama baheula anu usul kaki Mansur tina 12 derajat mohon diturunkan menjadi 8 derajat turun sebab wake ada bulan aku 8 derajat berikut tadi turun genep derajat ulah mah kadili dengan 6 derajat bulan wake kadi mah wake jelas hitungan tapi langsung di dalam turun menjadi 4 derajat
Kadeuleu keneh bae jelas bulan teh menjadi darjatani paksaro tutup geus di dinya lamun di bawah 2 derajat mal kadeuleu kajen kumaha bulan tajribah aja bener tapi darjatani paksaro kadeuleu bulan wake ka dieu mah wake teh jelas kadeuleu ku 2 darajat teh kumaha deui atuh pan urang teh titah puasa teh sumu liruyatihi wa filuriyati liruyati ruyat teh geus jelas kadeuleu arep endi sisira arep endi wede mengkonon ge lah sirama wis lah aja cacalaton wis sira ieu kan wake jadi ulah diperebutin masalah darjana wakena kuari mah jelas aya kitab lah geus tah nu kos kitu teh permasalahan nu dipermasalahkeun di zaman Habib Usman aya kitabna boga abah mah ulah dibaca teh kitabna geus moal kadeuleu ku bangsa matan-matan nu kararieu itu mah mata jahe kabeh atuh neuleuh palak ya moal kadeuleu eta geus tentang terus ngaji di itu di mana di murid Syekh Mansur langsung Ki Mansur di Cipanas Papih ngaji deui ka Cianjur lantaran dicarekan ku abah dicarekan baru dicarekan teh sia ngaji kos kitu bae ngaji deui balik kawinkeun asana aing ge ngaji deui kita ngitung jadi coba anak ngitung ku abah barang ngitung tah ieu bener geus waktu pertama mah tak salah gitu. Oh kurang tahqiq berarti oh geus karat dokin geus kurang memakai ieu bae teu kudu ngajak ka batur yakinkeun ieu bener